Mangga Mitra, manganggang oge ayo namah ngadongeng dina TikTok. Siaran langsung live streaming dina dinten Senin malam Salasa, dinten Rabo malam Kemis, sareng dina dinten Jumat malam Sabtu oge dina dinten Sabtu malam Minggu. Manganggang ngadongeng siaran langsung atanapi live salami 2 jam, dikawitan ti tabuh 8 wengi dugi ka tabuh 11 wengi. Mangga Mitra, anu bade ngiring manco siaran langsung manganggang dina TikTok, kalayan bebas iklan, diantos kantun di follow akun TikTok manganggang supados aya notifikasi pemberitahuanana. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun para mitra kaum dangu di mana bae ayana. Wilujeng patepang dangu deui mitra sareng sim kuring manganggang. Juru dongeng Sundati channel YouTube Dongeng Sunda Manganggang. Kumaha daramang mitra, mudah-mudahan sadana secara rehatnya mitranya eta nu disuhunkeun ku manganggang siang kalayan wengina. Hatur nuhun kanu parantos maparin komentar oge like-na, oge manco dongengna, mudah-mudahan kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasihkeunana ka manganggang. Mangga mitra, sapados teu nyangkolong teuing kanu waktos, urang barandungan bae dongengna. Prung ah. Mitra kaum dangu, Lastri nusaila ieu keur ninca kelas 3 SMA. Manehna boga hubungan anu khusus jeung lalaki ngaranna Randi. Jajaka kasep anu memang Lastri mah moal apaleun yen Randi teh kaasup tipe lalaki anu mata karanjang, tukang ngaruksak kahormatan kaum wanita, tukang bobok, tukang tarok, tukang mukakeun anderok. Setiap indit sakola Lastri sok dianteur, dijajab ku Randi. Sok mamake mobil truk boga bapakna, da bapakna teh bandar Gesik nu aya di kota Tasikmalaya. Di Pilemburan nu pernahna ditutugan Gunung Galunggung. Sok dijemput, kolotna Lastri mah teu apaleun kana hubungan maranehanana duaan, sabab jarang merhatikeun gayaan anu jadi anakna. Da puguh kolotna mah gawena teh di luar kota, paling mulang saminggu sakali ka imah teh. Mitra kaum dangu, beuki lila hubungan Lastri jeung Randi teh beuki pageuh bae, nu akhirna mah Lastri teu burung beunang ku gogoda. Kagoda ku rayuan Randi nu jadi kabogohna dina mangsa keur waktu libur sakola harita teh. Lastri dibawa ulin ku Randi ka Kawah Putih sapoe, terus ka Puncak sapoe, ka Ciater sapoe. Mimiti nama harita teh Lastri panceg pengkuh dina mempertahankeun kaparawananana. Tapi ari lila kulila mah dibawa ulin samodel kitu, malah mah nepi ka mondok moe, nepi ka 3 poe 3 peuting lilana. Dina lokasi anu beda-beda atuh akhirna mah mitra teu burung Lastri teh ku bakating bogoh ka bebenena. Akhirna manehna kajebak ku kanikmatan anu saliwat. Teu burung Lastri teh jebol oge dina mempertahankeun kasucianana. Lastri geus poho kana harga dirina, kahormatan anu dipupusti dibikeun sabada harita ka Randi.
Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang. Poe kapoe geus kaliwatan. Tina kejadian harita akhirna mah maranehanana ngalakukeun hal anu sarupa deui. Dabongan geus dimimitian teh ngarasa asa geus dibere liang atuh lila kulila mah beuki lila akhirna mah Lastri teh teburung melandung beteungna. Ari Randi da puguh lalaki buaya. Dina kaayaan Lastri reuneuh manehna kabur duka teuing ka mana. Dipaluru harita ku Lastri ka imah kolotna, Randi teu nyampak. Diteang ka imah batur-baturna oge eueuh teuing ka mana lumpatna. Eueuh deui bejana, eueuh deui laratanana. Disaprak Randi nyeusup mamanisna mah manehna teh teu katempo cukang irungna acan. Atuh daek teu daek mitra. Lastri kudu narimakeun eta kaayaan. Reuneuh dina kaayaan eueuh bapaan. Atuh dina ceuk paribasa oge piring pisin diragaji colenak di kalapaan. Abdi izin ku paraji boga anak eueuh bapaan teh. Keur Lastri mah keuna pisan. Sanajan keur dina posisi beuteung anu melendung mitra, tapi sakolana mah tetap lancar. Lastri bisa keneh nyumputkeun rusiah dirina nu keur ngandung. Dina sapopoena teh manehna teu waleh dihalangan ku baju anu longgar jeung jaket anu gombrang. Atuh saurang oge kaasup indung bapakna taya nu nyangka yen Lastri teh keur bureuyeung gede beuteung. Mitra kaum dangu satia. Poe kapoe geus kaliwatan. Bareng jeung lumakuna waktu kandungan Lastri teh beuki gede bae. Sarta nincak 8 bulan harita teh kabeneran sakolana geus beres ujian nasional. Tinggal nunggu kalulusan. Atuh aya kasempetan pikeun Lastri keur ngerem maneh di jero kamar tara ingkah ka mamana pang-pangna mah dina mangsa manehna lahiran. Nya mitra cunduk kana waktu ninggang kana mangsa. Wanci kira-kira tabuh 5 sore harita teh. Dina poe Rabo keur membeujeuhna hujan gede mani ngagabret. Dibarengan ku pating jelagerna sora guludug jeung pating barasatna cahaya kilat. Harita teh Lastri ngalahirkeun di jero kamar tanpa diparajian ngan ukur ngagowak sakedeung orok teh. Sanggeus ngagunting tali ari-arina ku sorangan make gunting saterusna mah eta orok mandi getih mitra. Kusabab kabiadabanana Lastri eta orok teh dipateni ditubles ku peso balati nu geus disiapkeun samemehna ku manehna. Hujan di luar can eureun-eureun. Cahya kilat pating barasat dituturkeun ku jelegurna guludug di jomantara. Lain ngan ukur langit anu ceurik teh mitra. Tapi di jero kamar oge ni Lastri ngaguk-guk ceurik. Sanggeus ngumbah peso balatina anu balaboran ku getih kana jero lomari pakeanana.
Terus nama manehna ngagugulung orok nu karilayona. Nu mendigeti dapuguh are hate leutik nama manehna oge ngarasa teu tega. Tapi parandene kitu rasa sieun kawibirangan geus ngarehkeun sagalana. Hampura ibu anaki. Lain ibu tega. Lain. Tapi ibu ningkahan wiwirang jalma loba. Dagas pukuh buah kalakuan ibu. Hidup nu tetuah terdosa. Jadi korban kebiadaban ibu. Wayahna kudu jadi korban hampura ibu. Hampura anaki. Hampura. Kitu nu kaluar tina Baham Lasri dina mangsa harita. Mitra kaum dangu nu saterusna mah eta orok teh nungan karilayona dibungkus ku kain bodas mitra. Seperti ilaharna jasad orok nutus maot dibungkusna oge ku boeh nu geus disiapkeun ku manehna tianggalna. Bus diabuskeun kana kantong keresek. Reng secerik balilihan manehna ngahulang bingung. Tapi sanggeus ngahulang lila, akhirna manehna menang kacendekan tina pamikiran nu kaluar tina akalna. Jung manehna nangtung terus kaluar ti imahna. Bari jeung huhujanan nanangkep layon nu dibungkus ku kantong keresek. Mehna ngiciprit terus lumpat melah cai hujan. Muruk ka palabah masjid nu teu jauh ti imahna. Hujan geus mimiti ngurangan harita teh. Wanci geus nyedek ka wanci magrib. Mitra kaum dangu caturkeun di masjid. Sanggeus lastri miceun eta orok jeung sanggeus mehna balik deui ka imahna. Harita teh paotong nu tailian iwal ti marbot eta masjid. Nu kebeneran rek adan manehna lain deui ngaranjugna sabab dina lawang masjid aya kantong keresek jiga runtah. Paotong teu apaleun lamun eta teh layon orok, kop eta kantong keresek nu isina layon teh dicokot ku manehna bari kukulutus. Nasa jelemana nu nyimpen sampah di lawang masjid teh? Bet kuharianon tesoban pisan tegablok sadao jelema teh ngarun micen runtah di hadapan masjid. Mitra kaum dangu lamun teh mah eta keresek dibuka heula ku paotong. Pasti paotong bakal kaget
Tapi kulantaran cek pikirna mah ukur runtah nganlung bae eta kantong karesek si mayit orok teh dialungkeun kana tumpukan wadah runtah nu aya di dapuran jauh nu teh jauh ti masjid. Menang sawatarila ti harita keur kitu torojol Pa Ustad Dede norojol balipok tumanya ka manehna. Kunaon tong? Mani ku kulutus gitu bari zaman dulu gitu eta. Cek Pak Ustad Dede bari merong ka Pak Otong. Pak Ustad. Iya Pak Ustad. Ayo nu micen runtah ye. Micen runtah teh. Micen runtah ka mana? Kana lawang masjid Pak Ustad. Kana lawang masjid. Hah? Kana lawang masjid? Sumuhun Pak Ustad. Kesoban pisan. Oh, nu bener eta teh Pak Otong. Sumuhun Pak Ustad. Cek Pak Otong bari angger zaman dulu. Sahanya? Duka saha atuh. Tekerang abdi ge Pak Ustad. Nyakeun we atuh. Can apaleun meureun penting mah pisan we ka atuh ka itu ka mana ka tempat ulah nu aya di hareup. Lembur. Sok aya nyagera adan tong. Cek Pak Ustad nitah adan ka Pak Otong. Keun bae Pak Ustad runtah mah di dinya we kege anu nyanda ku petugas. Atuh. Sok keur adan. Mangga Pak Ustad mangga. Geus kitu mah Otong jeung Pak Ustad arasup ka masjid. Ngong Pak Otong adan dikumandangkeun. Sorana halimpu pisan mateng ngahudangkeun hate nu boga iman. Pikeun nyumponan kewajiban salaku insan anu diciptakeun ku Pangeran. Mitra kaum dangu wanci isuk-isuk harita teh kebeneran poe Jumaah sakumaha biasa dia lembur diayakeun program Jumsi alias Jum'ah bersih utamana kaum ibu-ibu nu harita teh pada kompak sasapu di buruan imahna sewang-sewangan oge di buruan masjid kasup lastri oge milu harita teh milu bebersih da puguh imahna teh deket pisan ka masjid bareng kerja rongjon bebersih kadenge harita teh ti palebah dapuran cau dina palebah tumpukan runtah aya awewe tengah tubuh ngagoak bangun anu rewas sabab sabot manehna rek micen runtah kapalebah dinya teuing dikorehan anjing teuing memang kuberit aya kantong keresek anu geus ngabuka barang ditempo teh na atuh breh bae aya mayit orok nu geus bareuh dirungrum ku laleur hejo menang sajongjongan mah sakabeh warga nu aya di eta tempat pating polohok jeung bengong. Nah cenah aya mayit dina tumpukan runtah atuh ieu teh. Cek eta awewe tengah tubuh bangun rewas. Lah saha atuh nu lahiran di lebur ieu. Ih, jeung saha nu miceuna ieu teh?
mitra kaum dangu ngedengeh eta kaayaan. Lastri nu memang aya di dinya mitra punten. Kacida ruwasenana mitra. Jantungna dudulug-dugan hatina geus mimiti soak. Sok sieun rusyahna kabongkar ku warga lembut. Tapi kulantaran teu kuat nahan piceurikeun oge katambah sieun. Atuh geus kitu mah manehna buru-buru ngabarabat lumpat. Buru asup ka imahna nu saterusna mah ngaringkeb maneh di jero kamar salila-lila. Mitra kaum dangu, kocapkeun di buruan masjid. Harita teh jalma ngariung ngagimbung hayang pada nyaksian kana eta kejadian. Seterusna mah sakumaha biasa layon orok teh dipulasara sakumaha mistina. Tapi teu kebat. Kusabab cek PRT kudu laporan heula cenah ka polisi. Itu nya akhirna mah eta layon orok teh dibawa ku polisi ke rumah sakit pikeun diotopsi sarta ti pihak kepolisian nyalidik kana kasus eta. Disalidik saha nu geus miceun orok beureum di eta lembut. Mitra kaum dangu, waktu terus lumaku berang deui peuting deui marengan renghapna insan anu magelaran di alam pawenangan. Singkat carita tina kejadian eta geus sababaraha minggu kaliwatan akhirna datang waktu pengumuman kalulusan di sakolana Lastri. Hasil sekolah 3 tahun di SMA teh Lastri lulus, saterusna neruskeun kuliah di hiji universitas negeri nu aya di dayeuh Bandung. Sabenerna mah Lastri lain hayang-hayang teuing kuliah teh. Tapi manehna nu penting mah bisa nutupan rusyah dirina. Alhasil mitra nepi ka kiwari masih can aya nu apaleun saha nu miceun orok sarta saha indungna eta orok iwal ti Lastri sorangan. Malah polisi oge masih can hasil deui neangan laratan tersangka. Kasup Pak Ustad Dede oge angkat tangan. Manehna geus teu sanggupeun neangan tersangka si pembuang mayat bayi nu teh lian iwal ti indungna teh. Nya akhirna mah mitra kasus teh dianggap na misterius. Mitra singkat cerita deui bae nurungkuina waktu bet teu karasa deui bae berang deui peuting deui bareng jeung lumakuna waktu Lastri geus beres kuliahna nya mitra. Kurang leuwih harita teh 7 atawa 8 tahun ka hareupna. Di eta universitas nu aya di dayeuh Bandung, Lastri lulus nu akhirna terus semenang gawe jadi sekretaris di hiji perusahaan. Sajroning gawe teh Lastri dipanggihkeun jeung hiji jajaka. Tapi lain jajaka ketang. Jajaka iso teh penampilanna wungkul da kasep. Ngaranna Iqbal, maehna teh duda. Duda karak kawin sakali cenah nu ngarasa katarik ati kapentang asmara ku kagelisan Lastri. Nu akhirna mah duana ngajalin hubungan tali asih nepi ka jatuh kerami ngalaki rapi. Pokona mah mitra urang cepat-cepatkeun bae caritana. Kocapkeun geus 2 tahun Lastri ngarumah tangga jeung Iqbal teh.
Maranehna dibere katurunan boga budak awewe nu dingaranan Rina. Singkatna ieu carita deui bae. Rina teh kieu geus nincak kelas 3 SMP di sakolana. Rina kaitung siswi anu pinter jeung motekar. Sajabati pinter teh budakna teh geulis deui. Ngalaka indung bapana. Tiap tahun Rina teh di sakolana teh oleh menang ranking kahiji wae mitra. Caturkeun dina hiji waktu harita teh keur jam istirahat. Rina keur diuk we sorangan di patamanan nu aya di buruan eta sakola keur jongjon diuk duka teuing ti mana datang na atuh mitra. Ujug-ujug aya saurang budak lalaki nilik dedegana mah saluhureun manehna. Eta budak lalaki teh nyamperkeun ka Rina nu saterusna ngawanohkeun ngaran cenah Yanto. Kadenge harita teh Yanto Cumarita. Punten Neng. Depangkeun abdi Yanto. Sumohon abdi Rina. Punten Rin, Yanto ngaganggu ka Rina. Sumohon kumaha kitu. Yanto saukur hoyong jadi sahabat Rina tiasa kan? Nya mohon mangga tiasa atuh. Cek Rina. Manehna rada gugup kusabab asa hemang nati mana torojolna eta lalaki ngora teh. Mitra kaum dangu saterusna mah eta budak teh uplek ngobrol. Duka teuing kunaon kawas nu keuna ku elmu tenung. Rina oge teh beda tinu geus dewasa bae cacakan karak nincak kelas 3 SMP. Ujug-ujug bet Yorojoy aya resep ke eta lalaki nu ngakukeun ngaranna Yanto cenah. Hampir unggal poe saban waktu istirahat Yanto sok nepungan Rina. Tematak aneh lamun beki dieu beki deukeut hubungan antara maranehanana duaan. Pang-pangna mah Rina sok resep ngadengekeun caritaan Yanto. Lamun Yanto ngadongengkeun carita-carita zaman baheula. Da geuning sing horeng si mana horeng. Yanto teh tukang ngadongeng cenah mitra. Tukang ngadongeng Yanto teh mitra. Ngan teu kawas manganggang Yanto mah. Henteu dinu YouTube cenah jeung dina medsos nu sejena kitu mitra. Kumaha ieu teh? Tukang dongeng teh yang kapelem we mitra. Bener mitra. Lu bener cenah mah ngadongengna heureuy wae cenah. Nyaho nu ngadongeng teh aduh ampun aing. Cagor. Mitra kaum dangu nunuju ngadamukeun mangga ngadongeng urang teraskeun. Intermezzo we nya mitra. Yanto teh setiap dongengna teu oleh dicatet ku Rina. Saperti kaayaan harita, basa Yanto ngadongengkeun hiji kajadian anu mana lamun indungna Rina mah ngadengekeun piraku tereuwas. Kieu dongeng Yanto teh. Rina, Cek Yanto. Ngaakeun da geus loma teh. Sumohon teh gaduh dongeng deui. Sumohon. Wios upami kumaha didongengkeun. Ih ari make naros kitu. Kan biasana ge Rina mah resep pisan ngabandungan dongeng teh. Kieu ieu teh dongengna. Baheula di hiji lembur aya hiji kajadian. Kajadian naon Saurang wanoja boga hubungan cinta jeung saurang jajaka. Terus kumaha? Tah, bakating ku bogoh-bogohna nu akhirna mah eta maranehna teh kabengbat. Ih ari kabengbat teh kabengbat kunaon? Ku kanikmatan anu saliwat. Jadi kacintana teh akhirna mah ngahasilkeun buah. Buah naon ari Heh?
Buah naon? Nya maksud teh ngabuahkeun hiji budak lalaki, tapi eta si Jajaka teh teu daek tanggung jawab. Manehna kabur, ninggalkeun si Wanoja atuh si Wanoja teh kulantaran sieun kapanggih kalakuanana, terus bae eta orok lalaki teh dipateni. Ih, nu laras aa. Nya dipateni sarta dipiceun, dihijikeun jeung runtah. Ih, meuni sieun, ih meuni ku tega. Nya sakuduna mah eta Wanoja jeung Jajaka teh dihukum. Kacidawatirna nasib eta orok teh rina. Ih, kutan kitu Amit-amitnya. Aya ku tega eta indung, nepi ka kitu. Ngaliwihan satu eta mah. Ngaliwihan satu atuh Mitra kaum dangu kitu dongengna Yanto. Dina mangsa harita. Ari dina mitra ngabandunganna teh bari angger nuliskeun eta dongeng dicatat ku manehna kana bukuna. Sakumaha biasana lamun Yanto keur ngadongeng. Mitra caritakeun di tempat sejen. Harita teh Pak Iqbal nu tailian iwal ti bapanarina keur jongjon nyetiran mobilna di wewengkon Jalan Raya Cadas Pangeran. Di hiji jalan anu aya di luhureun lamping gunung, sakumaha biasa manehna mun balik ti tempat gawena sok ngaliwatan eta jalan. Manehna teh teu sadar lamun di tukang mobilna aya truk nunggu kuntit dirina. Salah saurang di antarana harita keur nyarita ditujukeun ka nu hiji deui nu keur nyupiran. Tuh si Iqbal tuh. Nya mobilna bener eta. Alah sia kasempatan anu hade euy. Pikeun nyilakakeun manehna. Si Iqbal kudu modar euy. Sabab manehna geus wani ngarebut si Lasri. Nu tadina mah rek dikawin ku dewek teh. Ari kitu kumaha Kang? Cek supirna. Maneh montok loba tanya pokona nurut nya. Yo, baheula teh dewek kabur ninggalkeun si Lasri tapi ayeuna disidik-sidik teh tetela si Lasri teh masih geulis keneh euy. Ku dewek teh dideukeutan deui. Ari bete baheuna nolak sapajodogan ka dewek teh. Terus kumaha? Cek supirna. Nya ku sabamingkin geulis wae euy. Jadi pamaksadan dewek teh teu jadi da ku si babalak ieu yo. Tah nu moga mobil ieu tah. Tah plat nomorna ge tah D437 aja tah ieu bener ieu mobil ieu apaan saya? Pasti ieu si Iqbal ieu. Cek eta jelema nu talian geuning manehna teh Randi anu kiwari umurna geus bapak-bapak anu kungsi boga hubungan teh jeung Lasri mangsa Lasri keur kelas 3 SMA. Mitra kaum dangu sanyana mah baheula teh samemeh kawin Lasri teh diudag-udag deui ku Randi teh. Sabab mehna penasaran meureun atawa geus sadar kana kasalahanana. Tapi para nenek itu Lasri embungeun malah terus mehna ngajalin hubungan jeung Iqbal. Jelema sapagaweanana nu terus ngajatuh rami di pika ayeuna. Tah tidinya Randi teh ngarasa euheul ka Iqbal teh. Basa tadi maranehanana ngadaraweng di warung kopi samemeh Jalan Cadas Pangeran. Di salah siji warung katempo mobil Iqbal ngaliwat mitra. Puguh da Randi teh geus apaleun kana eta mobil atuh terus nama kumaha dituturkeun kadua supirna. Nya dina mangsa eta manehna boga niat jahat pikeun nyilakakeun Iqbal.
Mitra kaum dangu beki lila beki deket eta mobil truk teh. Ngadeketan ka pelabah mobilna Iqbal. Geus kitu mah saberut bae eta mobil truk teh narikan. Seak mobilnya. Sok tabrak guru, tanggung jawab aing, sok tabrak. Cek Randi ka supirna. Atuh gas dijejak satakarna ku supirna. Jegur ditabrakeun kana mobil Iqbal. Atuh Mitra saloyong bae mobil Iqbal teu bisa dikadalikeun deui, kaseret kana gawir. Saterusna mah eta mobil teh ngajungkal murag kalandeuh. Meneran pisan ninggang kana batu gede nepi ka ringsekna teu kapuluk deui. Mitra kaum dangu takdir teu bisa dipungkir, kadar teu bisa singlar. Geus kitu kuduna Iqbal maot sapada harita ku cara anu saperti kitu. Sapra kajadian harita beja pabeja-beja yang di eta tempat aya kecelakaan mobil nu ngakibatkeun korban jiwa. Saurang lalaki nu ngaranna Pak Iqbal. Beja teh nepi ka Lastri jeung Rina teu wudu duanana kacida sedihna. Teu kacaturkeun dina ieu dongeng kumaha pating jerit pating koceakna duanana. Basa mireungeuh Iqbal geus tiwas dina kajadian kecelakaan. Singkat carita saterusna mah layon Iqbal teh dipulasara sakumaha mistina. Ada pihak kepolisian kitu deui nuliana nyangkana mah Iqbal teh kecelakaan tunggal. Kusabab saurang oge eueuh nu nyangka lamun Iqbal teh aya nu nabrak. Mitra kaum dangu poe ka poe geus kaliwatan deui bae. Bareng jeung lumakuna waktu ceritakeun dina hiji mangsa kahareupna. Ucapkeun Rina anu kiwari geus asup sakola deui. Biasana Yanto sok aya datang nyampeurkeun ka Rina dina waktu istirahat sakola teh. Tapi harita mah geus sababaraha poe subuh disaprak Iqbal nu jadi bapana maot. Sapoe 2 poe nepi ka 3 poe 4 poe mah Rina kaleungitan. Tapi Mitra sanggeus sababaraha minggu Yanto teu nepungan deui. Mimitina mah Rina teh jadi biasa deui. Tapi ngan sabulan kituna teh. Kusabab basa manehna mireungeuh Yanto lebeng eueuh beja eueuh carita. Akhirna beki karasa kurina yen kehadiran Yanto teh estu penting pisan keur manehna. Kusabab ayeuna mah tara aya batur ngobrol dina waktu istirahat teh. Rina ukur bisa ngabayangkeun jirim Yanto rasa sono ka lalaki nu ngaran Yanto beki nyaliara dina hatena. Komo basa sok macaan dongeng-dongeng Yanto nu geus ditulis ku manehna. Seperti kaayaan dina mangsa peuting harita. Geus sababaraha jam Rina teu daek sare sabab pikiran kumalayang inget wae ka Yanto. Pirajeuneun manehna mukaan buku dongeng nu meunang nulis manehna teh. Terus eta dongeng teh dibacaan. Ngan pas maca kana dongeng nu pamungkas nu nyaritakeun hiji orok nu dipateni ku indungna teh. Ngadak-ngadak panon Rina ngarasa tunduh. Terus merelak heai sababaraha kali. Tenggut
lelenggutan saterusna mah tanpa manehna sadari reup weh rina teh sare. Mitra kaum dangu. Dina sarena rina teh ngimpi papanggih jeung Yanto ngan aya nu matak aneh sabab dina impian teh beungeut Yanto jadi pikasieun teh beda we teh beungeut Jombi. Dina impian harita Yanto cumarita ka dirina. Rina, apal keneh Kak? Cek Yanto beungeutna pikasieun. Tapi parandene kitu Rina teu diberean sieun saeutik-eutik acan leuwih keudeu pok Rina nembalan. Tang tu apal atuh teh Yanto teh tapi nah Yanto jadi robah kitu bangetna. Pikasieun ciga Jombi. Ulah kaget Rina. Ayeuna arek nanya ka Rina. Mangga bade naros naon atuh ieu teh? Jawab Rina bari angger teu diberean sieun saeutik-eutik acan. Rina nyaah teu Kak? Atuh mohon nyaah pisan atuh Lamun Rina nyaah Kak, arek aya pamenta. Omat kudu dilaksanakeun. Pamenta naon atuh sok carioskeun ka Rina. Yo, indung Rina nu ngaranna Lastri teh. Kumaha? Indung Rina nu ngaranna Lastri teh geulis. Tapi hanjakal indung Rina teh teu boga rasa parasaan. Sebab kitu lamun Rina nyaah ka sok paehan eta indung Rina teh. Dipaehan? Nya tubles jajantungna ku peso nu aya dina jero lomari pakaian indung Rina. Ulah loba pikir Rina. Nya Dina peuting isuk malam bulan purnama sok laksanakeun parentah Cek Yanto les harita jirim Yanto ngaleungit teka tembong deui dina jero impian Rina. Korejat Rina udang tina sarena. Aduh, astagfirullahaladzim. Ngimpi teh ku aneh-aneh teuing. Nah banget Yanto maniku pikasieun tuh. Ngimpi naon atuh bieu teh? Cek Rina menang sajongjongan mah mehna ngahulang bingungnya ku pipikiran. Pok mehna ngagarantas deui dina jero hatena. Nah bener gitu nu aya dina impian teh Yanto atawa seukur kembang sare wungkul. Biar aku aing kudu ngabinasakeun nu jadi indung sorangan. Nu matak aneh. Nah aing pas maca eta dongeng panon aing ngaradak tunduh. Aya naon dina eta dongeng? Isuk marek ditanyakeun ka Mang Anggang, Mitra Mang Anggang, cenah Mitra meuni cager. Itu aja teh. Hayang kapelem wae tukang dongeng teh. Mitra, udah teraskeun Mitra. Nah bener gitu, nu aya dina impian teh Yanto. Cek Rina. Atawa seukur kembang sare wungkul. Bira aku aing kudu ngabinasakeun jadi indung sorangan. Aya nu matak aneh, nah aing pas maca eta dongeng pan aing teh jadi ngadadak tunduh. Naon atuh dina dongeng eta teh? Isuk marek ditanyakeun ka ibu. Sugan apaleun? Cek Lastri na jero hatena. Lain ka Mang Anggang Mitra eta mah intermezzo we nya mitranya. Cager. Waktos na Mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupo manik astagina dibuka kudu ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka permios.